Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Adabul masajidi ari ieu eta martelakeun pirang-pirang adab-adaban ka masjid. Al masajidu ari pirang-pirang masjid, buyutullahi eta pirang-pirang bumina Allah. Waman jeung ari saha jalma uliko anu dicumantelkeun naon qalbuhu hatena man biha kana itu masjid, adolla tah bakal ngiuhan hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah pidilli yaumal kiamat, pidillihi dina iuh-iuhna Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah. Kama saperti perkara fil hadisi anu tetep dina hadis. Payut labu atuh disuprih al masyu ka jalma anu lempang ilaiha ka itu masjid bistiyakin kalawan perasaan ma'as sakinatin sartana katengtreman wal waqori jeung katenangan. Wadukhuluha jeung asupna ka itu masjid bil yumna ku suku anu katuhu ma'a tandipi na laihi sarta na ngabersihkeun dua sendalna eman khorijaha anu aya di luarna itu masjid. Wa qauluhu jeung ngucap itu eman ingda dukhuli dina nalika asupna itu eman Allahumma ftahli abwabar rahmatika kana lapan eta. Allahumma hey Allah iftah muga ngabukakeun Allah li ka kuring abwabar rahmatika kana pirang-pirang panto rahmatna Gusti. Wa ada'u jeung miga wa ada'u tahiyatil masjidi jeung migawe salat tahiyatul masjid. Wa taslimu jeung ngucapkeun salam walau khola jeung sanajan kosong naon al masjidu masjid minan nasi ti jalma-jalma. Li annahu karna saestuna ari itu masjid la yakhlu eta tara kosong itu masjid minal jinni tina jin wal malaikati jeung malaikat. Wal julusu jeung diuk biniyati taqarrubi kalawan niat taqarrub deukeut deus. Wa muraqabatu jeung ngadeheus wa muraqabatullahi jeung ngadeheus ka Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah. Wal iksaru jeung ngalobakeun min zikrihi tina elingna ka Allah. Wa habsun nafsi jeung nyengkerna diri anis sahwati tina pirang-pirang sahwat. Wajtinabul khusumati jeung ngajauhan kana mumusuhan. Wa alla yantakila jeung yen ulah pindah itu eman min makanihi tina tempatna itu eman illa lihajatin kajaba aya pangabutuh. Wa alla yunsida jeung yen ulah neangan eman dolatan kana perkara anu leungit. Wa alla yarfa'a jeung yen ulah narikeun eman sautahu kana sorana eman bihadratil musallina di hareupeun pirang-pirang jalma anu salat kabeh. Wa alla yamurra jeung ulah ngaliwat eman baina aidihim ti hareupeun pirang-pirang jalma anu salat kabeh ti hareupeun itu musallin. Wa alla yastagila jeung yen ulah katungkul eman bison atin ku hiji pagawean. Wa alla yakhudo jeung yen ulah nyaritakeun itu eman fi kalami ahli dunya dina caritaan ahli dunya.
lias lama supaya salamet itu eman minal wa'idi tina ancaman alwaridi anu bakal datang. Fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dina dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti bakal datang fi akhiri zamani dina akhir zaman, di akhir zaman, saha annasu jalma min ummati ti umat kami, ya'tuna datang itu nas al masajida ka pirang-pirang masjid, ya kuduna barina dariuk itu nas piha di itu masjid halakon sakelompok dikruhum ari carita anana itu nas ad-dunya eta perkara dunya, wa hubbud dunya jeung mika cinta dunya, la yujalisu ulah dariuk araranjeun hum kana itu hubbud dunya, palaisa maka henteu lillahi eta tetep pikeun Allah bihim sartana itu hubbud dunya hajatun ari pangabutuh. Paida aroda maka dimana ngamaksud itu eman al khuruja kana kaluar, tuliba tah disuprih minhu ti itu eman naon al bad'u ngamimitian bil yusra ku suku anu kenca, wa aya doa jeung yen neundeun itu eman ha kana itu yusra ala dohrina lihi saluhurun tonggong sendalna itu eman, summa yalbasu tuluy make itu eman al yumna kana sendal anu katuhu awalan mimitina, wal yakul jeung ngucap eman indahum dina nalika inda khurujihi dina nalika kaluarna itu eman, Allahumma lapad Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma hai Allah inni saestuna kami as'alu eta nyuhunkeun kami ka Gusti min fadlika tina kaunggulan Gusti. Qala parantos ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala parantos ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala, inna buyuti saestuna ari pirang-pirang bumi kami pi ardi di bumi al masajidu eta pirang-pirang masjid, wa inna zuwari jeung saestuna ari tamu ka kuring piha eta tetep di itu masjid ummaruha eta anu ngamakmurkeun itu masjid, patuba atuh bunga li abdin pikeun hiji abdi tatahharo anu susuci itu abdin fi baitihi di imahna Allah di bumina Allah, summa zaro tuluy ngajarahan itu abdi ni ka kami fi baiti di bumi kami, pahakun maka ngahak ala al-mazuri eta tetep kadat anu dijarahan ayyukrima ari yen ngamulyakeun itu mazur zairahu ka anu ngajarahanana itu mazur. Wa an Anas jeung katampi ti Anas radhiyallahu anhu, man ari saha jalma asroja eta nyaangkeun eman pi masjidin di masjid sirojan kana hiji lampu lam tazal tah moal eureun saha al malaiku malaikat wa hamlatul arsy jeung malaikat anu nanggung aras tastagfiru eta pangmentakeun hampura lahu keur itu eman
madama salagi langgeng pidalikal masjidi eta tetep di itu masjid dau'uhu ari caangna itu siroj. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.